tak wajib ditelapkan. Tak Imam Abu Hanifah ke komentar karena ieu hadis hudman mak sofa wada makana. Imam Abu Hanifah komentar kan. Komen-komen teh ngebahas. Memang kurang pangkomenan. Bos pangkomena urang ngabahas komentar memperpanjang eta takenya bahasa dulu. Bahasa gaul eta. Gaul teh naon gaya alim? Ulang gaul atuh, Pak. Nabi tidak melarang gaul. Siapa yang melarang gaul? Tapi sama siapa yang harus digauli? Iya. Nabi alaikum bimujalasatil ulama. Wajib anjeun mujalasah, cek bahasa Nabi. Mujalasah, mujawasah, teh gaul, berduduk, campur, ngahiji, ngarejeung cek budak mah gaul. Gaul itu singkat gaya alim. Salat muludan rajaban mun tanpa gaya alim ulama beres mah. Gaul atuh, Pak. Kemana wae, Pak? Gaul atuh. Terus panggaul, komen itu. Wali kutub. Lain wali kutub, kutub. Wali kutub. Beliau jadi wali kutub menimba syariat Nabi, bukan syariat, syariat. Syariat. Dan komentar ku anjeunna, di komentar ku Imam Janogi. Hadis eta Hudman sofa palesa li sahihil badani wal akli udrun fi tarki ta'lumi wa tafaqquhi. Di komentar ku menjadinya kitab kami. Surah kumaha? Cokot ku anjeun ka alusan pikeun ka gorengan. Mudah dikatakan. Buang kejelekan, ambil kebaikan. Ulang mudah-mudah urusan batur, ambil kebaikan. Wah, jadi legend. Sok lebih sapa tuh ngaji. Ngaji ke madrasah mudah aja masuk sedikit senang, eta mau lebih senang mah uas apa tuh musibah kecil. Musibah kecil. Musibah gede macam Imam Ibrahim Daham, musibah tuh dini akdomu musibah dunia. Musibah agama lebih bahaya dibanding musibah dunia. Teu ngaji mah musibah agama lebih gede daripada musibah dunia. Kalau sedikit sama tuh musibah kecil. Laras dah. Musibah agama teu ngaji. Seperti siapa tuh musibah kecil agama. Musibah gede mah sapatu gua tara nongkrong di madrasah. Musibah gede. Cek polisi seperti sapatu zaman musibah kecil. Musibah gede mah sapatu polisi tara nongkrong di madrasah. Ada lagi sepatu, lagi motor jeung teu ngaji rame mana? Jujur jawab, Pak. Jawab. Teu ngaji jeung lagi motor gede mana musibah? Gede tengah? Rame lagi motor, rame tengah? Motor. Jawab, guru. Wow, lagi motor mah. RT aya, RW aya, lurah, polsek aya. Itu ngaji mah damang. Gadah gini kaki dulu kakale surah seri. Terus sekarang can beunang. Kecil lagi sepatu mah motor kecil. Oh, tong ngaji entong, lagi motor entong. Lagi man. Mata palasa di sahih badani daya udurna jalma ninggalkeun tolak ilmu sehat dan sehat akal. Daya udurna. Doraka lamun jelema sehat badan, sehat akal teu ngaji. Doraka. Daya udurna. Naon ini kana udur teh sok sarah. Darul ilmi isnani udur tolak ilmu dua, hiji gering ripuh, kadua gelo. Mantap ngono. Wah mau ngaji pilih antara dua. Mana? Gua imah gering ripuh saya nang itu. Gua imah gel. Itu bilang. Gering ripuh udur ti Allah lamun teu ngaji moal doraka da udur ngan urang ulah udur unggul ku hayang ganyaran. Udah hayang ganyaran. Ulah mudah-mudah putra yang udur teh syarat udur teu doraka sacara Jumaah. Dua gede angin, hujan gede, banjir, ujur teh Jumaah, teu naon-naon, ati cik hayang ganyaran kudu udang mau payung hese amat. Terus orang ngahujah wah kan ujur. Betul. Ujur teh sok sareng. Moal neraka lamun teu ngaji ngan kudu hayang gae. Hayang gae. Maksakeun berjamaah, maksakeun ngaji keur-keur timbang hiring. Apa alasannya? Hujan, payung, boy, baterai, leueut, gitu.
Terus ngeluang ngahujat. Mundur cenah. Leres teh. Moal doraka moal. Ngan kudu hayang gae. Jamaah kecelon aku dure cenah. Kudu kumaha kudu dieu parah deui ulah kudu cekuran. Tuh saudara. Tah teh uduna dua. Gering nipu kedua gelo. Pilih we teh moal. Ngan jalan teh. Gering nipu. Ngaji. Jadi ribut di jalan. Saya mau mantap doraka mah tong lobating loba bae nonton pungupat ngomongkeun batur tong loba-lobating ku tara ngaji oge cukup yang bekal ka neraka mah bekal ka neraka cukup tara ngaji oge asa teu doraka ngaji di jalan itu nya mau percaya di dia mah alhamdulillah mun kita totolakeun amin amin para preman para pemuda mun kita totolakeun amin amin sarangan hidup bangkawar. Orang yang mengada-ngada yang tidak ada, syukur yang ada. Alhamdulillah. Itu lobatin gaya hidup. Allah menyukupan untuk hidup. Dia lobatin riweuh, lobatin gaya hidup. Pesan di abi ditanggung sikat 10.000 ka warung deukeut, make cibikan ke Indomaret. Lobatin gaya hidup. Jadi warung deukeut saja. Ning lila ka mana mah diurus sikat teh ka warung Indomaret cenah Kang. 10.000 ka Indomaret loba gaya hidup cuma nu deukeut we. Hidup kan jadinya eta, hidupkeun eta. Ini loba gaya hidup, bukan kemarin. Itu ngejar gaya hidup. Mantap syukur yang ada, jangan mengada-ngada yang tidak ada. Alhamdulillah. Naon ieu ulah teu kana ngatur. Baik para pemuda, mudah-mudahan kita tetap berdoa amin. Amin. Mabok sing beureun mabok amin. Amin. Mabok deuk eta. Sila kita apa? Ya Allah, budak-budak mesti kena marabok kan. Kalau mau sekirin haraman tiap mabok diharap, diancam ke hukum, menang siksaan Allah di budak-budak ke polisi. Sidang lagi pun rada riuh, dan narkoba sabu-sabu. Ayah mas sabu sarapan bubur aja gitu. Cik azam. Sama tuh, Pak. Atau yang mabok-mabok itu kotok, saya itu coel. Itu kotok coel. Eta kan lain hadaharan doraka, kan leuh teu make duit. Ieu udah polisi ke dieu, bener nanti mabok oge. Ah kurang lieur, oplos jeung ti ucing aya. Yang anggang laporkeun ka polsek Patar sedang mabok mana? Ya gimana? Mabokna di kotok. Mudah-mudahan sekiranya dan mabok namin. Amin. Oplos jeung ti kucing hayang. Mama ketu. Tahu ger. Coba kene bingung. Coba. Enggak ada celok. Dia harus cek naon ya, akibat jauh daripada alim. Mantap justru jalan Gusti itu yang ulama boga sifat ilmu deuk dan jalan itu. Ulah murid dengan kesalahan. Dola batur, sasar batur, ngaco batur tidak boleh. Dua sahabat Umar bin Khattab, aya nu mabok. Saur Kangjeng Umar bin Khattab tah, bunuh itu jelema mabok. Ya Rasulullah make orang dibunuh. Paneta iman ka Allah, iman ka Gusti. Bunuh. Bayang nyoba Rasulullah kekerasan Umar bin Khattab berdasarkan pendirian atau berdasarkan hukum. Cuk Umar bin Khattab kumaha lawan dibunuh lah Gusti lamun tobat. Pas iman ka Gusti, ngiblat ka Baitullah, iman ka Gusti. Kumaha lawan dibunuh tobat. Tan saur Gusti kumaha? Gila, kulo umatin khotob. Tiap umat kabeh harus loba poho. Wa kulo dokhanya khotob. At-taubat panghebat-hebat dalam loba poho. Minggawe dosa. Tobat, kumaha lamun tobat? Sodak taya umat. Hebat, anjing keras bukan keras pribadi berdasarkan hukum. Ulah keras pribadi manusia batu berdasarkan hukum, bro. Hei, Kang, lama mabok wae, Kang. Teh dia mau. Prinsip paling taufiknya. Amin. Amin. Balik kana doma hirup. Menu doma kae ke disikiran mah. Doma hirup. Sok madrasah teh doma. Masak make tium teh doma. Lamun bojong urang masak make tium. Lamun masak make tium apa dom. Jadi kuatin ke doma ya. Mantak doma mah teh ingetkeun kana mah.
beri ngabahas komentar di hadis kapa bil mauti wa itu cukup mawaid pitutur kumaha tong banyak komentar hal apapun kumaha tapi cukup dan mau balik deui maka Anda wahai orang yang itu jangan Anda sekali-kali cari hidup Anda untuk mati jangan selalu puas Anda mati-matian mungkin jihad sabilillah bisa terkena mati Anda untuk hidup mati itu untuk hidup ulah apa serangan masalah sekali iya apa serangan sekali iya mati Anda untuk hidup mesti boga pertanggungjawaban hidup Anda jangan sampai hura-hura bakal mati Anda untuk hidup jadi artinya sanes mau ada hisaban udah bisa menang mau terus mati amin macak doa mama ingat kata bil mauti wa itu di komentar Imam Muhammad bin Ahmad Fadran an-Nasr Spanyol lau annal bahaima ta'lamu minal mauti ma ta'lamuna ma akaltu min haqqi lau annal bahaima lamun dikirakan bahaim doma ta'lamu minal mauti trangeun tina urusan maut ma akaltu min hasamina moal ngada daging doma nu marantok tangtu doma baradegang mantap doma marontok we teu ingeteun kana mah sabana maut mulai hisaban tabrak tubruk mulai hisaban barang dahar padu mulai hisaban penutupan orat mulai hisaban mantap tenang mana rontok teu ingeteun kana mah mantap jalan memang kabeh oge baradegang da ingeteun kana mah montok mantap lamun jalan mah montok da ingeteun kana mah saha di dina montok seueur berarti teu ingeteun kana mah wah, ini sahabat montok, tabiin montok, hebat montok daripada pegang terang ngaji. Gimana dong, Ma? Mendingan montok daek ngai. Gimana dong, Ma? Doma itu. Osok kawin ta dong, Ma? Osok. Doma osok kau? Kawin. Nanti aya kan? nah Allah, keur dibeda di ku Allah Rahman Rahim teh diparaban ku Allah dibikanya ku Allah. Doma lamun tidak gor nyerieun. nyeri Urang nyeri. Ayam lamun dipacok, urang dipacok hayam nyeri. Hayam lagi nyerieun. Mantak diharamkeun ngadu hayam, mantak diharamkeun teh rahmatal lil. Dibikanya. Mantak jelema nu ngadukeun doma haram, mantak diharamkeun, diaduk teh nyerieun rahmatal lil. Kayaknya aku Allah untuk masuk samarangan, wah. Aku mahakar. Itu Allah ngutus Nabi, nama tak sedang ngebedakan antara manusia jeung binatang. Tetap doma oke lamun diaduk nyeri-nyeri. Mantak diharamkeun ngadu doma berarti haram eta rahmatal lil. Sireum ternyata sireum. Sireum menang tina sireum tidak baralak diduluk haram. Ulah main hangsa ka Allah, kusarua jeung siksaan Allah. Geus kuprak-kuprak sireum di mata naon. Diduluk haram. Mantak diharamkeun rahmatal lil. Dibikanya apa? Kamu manusia sing dibikanya atuh. Resep setabang tabrak hirup.